Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang teraskeun deui kana nadom kitab Sapina dina pasal furudut tayamumi khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Lima deui dina tayamum farduna mindahkeun taneuh eta nu kahijina. Dua niat ngusap rarai katiluna, ngusap dua tangan sampai ka sikuna. Lima tartib antara dua usapan, ngaheulakeun rarai manderikeun tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.